Assalamualaikum dulur salam budubare salam dunya. Sabetos biasa patepang di serang tata dan nami harja anu dina danget ieu baris ngaduikeun dongeng Sunda. Judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian kehiji karya Aam Amelia. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Lalaunan hordeng kamar ditutupkeun, sorana kadenge nyerelek. Penutup inu nu munggaran kana kado di juru, ampir menuhan satengaheun kamar. Sawareh geus dibukaan di tengah imah tadi. Breh ranjang panganten menang mapaes DHD. Dituruban spray pulas bulau ngora. Poe ieu cenah manehna teh geus jadi salaki. Kuduna mah panganten teh bungah, rajana poe pan poean kawin teh. Tapi aya rasa paur nyebitan hate inu. Sok sieun mila nyahoeun. Mila kadeudeung ati nu diajam bakal jadi pamajikanana jaga mun geus kahontal gelar nu kapiangeun ku manehna. Kang Inu deukeut pisan sora teh, tapi Inu teu hayangeun ngalieuk. Kang Inu tos tuang, kadenge sora nu nanya teh. Lalaunan Inu mukakeun kancing jasna hiji-hiji. Sesek keneh tembalna pondok. Teu hayangeun mere hate ka awit teh. Lantaran Inu sieun aya katresna nu ngunggahan dirina, nu ngunggahan diri awit. Manehna ukur hayang nulung sasambet nulung, saperti nu dicaritakeun dina jangjina. Kang Inu bade bobo. Sanes bobo kulem kitu, ulah bubudakeun da ayeuna mah awit tos tereh jadi indung. Pokna angger sugal tur teu nyang hareup kanu ngajak nyarita. Teu perlu ngogo, cek pikir Inu. Lantaran Inu yakin awewe kawas awit moal mibanda parasaan nu lemes tara Mila. Mila mah salawasna timpuh ampuh andalemi unggal yang hareupan manehna. Mun bade bob kulem ieu piama, cek awit. Inu ngalungkeun jasna kana luhur tempat tidur. Tong hoyong sareng da urang mah papangantenan, sanes nyaan, cek Inu. Ayeuna mah Inu diuk dina sisi ranjang, suku kencana diacungkeun. Lalaunan selop panganten didudut darada sreg maklum benang nyewa. Lung selop tadi alungkeun ka sisi, keris dicabut tina beubeur, teu terus diteundeun, dicekel bari dialak ilik. Leungit harga diri aing teh gerentesna. Mun ceuk batur nyarahoeun yen dina beuteung awit aya budak nu lain anakna, tada teuing. Meureun cenah dadaek kanan ngawin awewe urut batur. Kang Inu pamukakeun kancing staples sok. Awit hese, cek awit. Boka we ku nyalira, tembal Inu sugal. Panona angger neuteup keris nu keur dicekel, ngarumbai runtutan kembang sedep malam nu ditalikeun kana gegang keris. Hese Kang Inu, cek awit. Pamukakeun ka batur, omong Inu. Kembang sedep malam ngumpul dina dampaleungeuna. Teu hayangeun mere hate, teu hayangeun ngogo Inu mah sieun enya awit teh asa dipideudeuh dipicinta. Padahal nu nyebabkeun manehna daek ngawin awit teh taya deui iwal ti cipanon indungna. Indungna ngageuri bari ngolo-ngolo, menta dipangnyaitkeun sobatna tina wiwirang. Awit kakandungan, kajen kawin ayeuna pegat isuk cek paribasana. Mila nu dipideudeuh ku Inu mah nu ayeuna keur nungguan di Garut. Deudeuh geulis, antosan Kang Inu gerentesna. Pamukakeun sakedap atuh Kang Inu. Jong Inu nangtung, keris dibantingkeun kana luhur ranjang. Breh beungeut awit, hate Inu ngareunteut. Ku geulis atuh awit teh, tapi eta nu belenu dina beuteungna jadi ciri yen dirina geus digegeleuh-deungeun. Lebar ku geulisna, mun ceuk kawin teh lain kawin bebohongan, heg Mila nu ayeuna menta dipangmukakeun kancing strapless teh, tada teuing. Tong lelewa awit. Awit uninga Kang Inu tos gaduh pistri di Garut. Kersa sote kikieun pedah bae hawatos ka mak. Kang Inu, awit olohok. Manehna ngarawuh deui kabaya buludru hideung nu tadi ngalumbruk dina ranjang, rup disimbutkeun kana tak-takna. Sababaraha taun kapengker mak teh kantos teu damang repot. Ku pitulungna Rama, anjeunna tiasa pulih deui. Mak kahutangan budi ku Rama. Kang Inu ayeuna nu mangmaleskeun budi kasaean Rama kapun biang teh. Inu nu kangen terus lempang salengka. Reg eureun hareupeun kaca antik nu lanyod ngagantung. Gap leungeunna kana gadona.
Aya jajaka kasep di bendo dina jero genteng teh. Inu nanjot tina kaca. Awit keur ngancingkeun deui kabaya pangantena. Awit kedah ngartos Kang Inu kikieuan teh sanes teu terang harga diri. Tapi eta hutang budi berat pisan narimakeunana. Mun sareatna teu aya rama meureun mak teh geus teu aya di kieuna. Sanajan anjeunna teh ukur sobat dalit tapi layeutna geus lir dulur pet ku hinis. Ulah ngareken naon ka Kang Inu awit teh. Ayeuna hiji mojang keur ngantos Kang Inu pikeun dipihukum. Awit ngartos Inu Malik ret neuteup kanu geus dikabaya deui. Buludru hideung semet tuur ngaboleklak pas menu ngedat sakuriling sisina katojo lampu. Teu nembalan awit teh ngan sirahna unggek. Aya nu ngagenclang dina bubuleud panonna. Ulah nangis teresep Kang Inu mah kanu epes meer teh. Bongan awit make kumaha nimbeulampah kitu. Ayeuna awit kudu tanggung jawab kana pagawean tadi. Da geuning lalakina makalah kabur. Raraoskeun ku awit balukarna. Sakali deui Kang Inu mah ukur nulung wungkul. Mang meleskeun budi nu jadi kolot. Inu geus teu hayang nangtung deui dirinya leuwih lila, tapi ieu papakean panganten asa radiged pisan. Rek ganti ku piyama bet eraeun kudu nangtung ajeg deket toilet teh. Mayuna kaditu, cek Inu. Awit teu baha tuluy nangtung nonggongan. Baju samping beubeur dilaanan hiji-hiji. Lunglung di kana luhur tempat tidurkeun, geuwat di piyama. Tos cek Inu. Tapi awit teu malik deui, angger ngajengjeun nangtung yang hareup kana tembok. Wit atos sok rek dangdos mah, cek Inu. Kop kana sisir, serwuk nyisiran dikatukangkeun, tapak bendo ngagelang dina tengah-tengah tarangna. Kasep tadi rarasaan manehna mah keur make pakaian Sunda jeung bubudugulan kawas ayeuna mah. Teu malirek kanu ngajengjeun keneh Inu kaluar lalauna nutupkeun panto. Rek naon panganten keluar deui, cek Budi manu keur meres-mereskeun urut dekorasi di tengah imah. Tong pura-pura nu make keluar di sagala rupa. Geus tepiin. Film ekstrana we. Nu ngaheureuyan teu didenge ku Inu. Terus lempang ngajugjug kamar hareup, kamar nu diajangkeun keur manehna. Cep Inu, sora nu ngagero. Inu ngarandeg direret indung awit. Aya naon tante? Pokna. Ka dieu geura. Inu dikenyang kana kursi, gek dibawa diuk ngarendeng jeung manehna. Ieu wayahna we nya, sawengi ieu mah kulem teh di kamar pangantennya. Seueur rencangan ti organisasi tante nu ngawengi di dieu. Manyat cenah meureun panganten teu sakamar, tante izin. Duh Cep Inu, nuhun pisan. Tante moal hilap kana kasean Cep Inu. Inu ngajeten brai beuleuh genjeurna awak awit nu keur meujeuhna ngabeukahan. Irungna, bibirna, panonna sagala-galana alus, tapi breh deui beungeut mila. Kacinta kadeudeut ditomplokeun ngan kadirina sorangan. Duh Cep Inu, sawengi ieu we tante mah ulah kepalangnya nulung. Setengah acong-acongan nyembah indungna awit teh. Brai indungna nu keur ngalempreh di imah sababaraha taun ka tukang, gering ripuh sanggeus ditinggalkeun maot ku bapana. Cakah ciki indung bapa awit nu nguruskeun, nu mawa ka rumah sakit, nu ngelongokan saban poe. Malah indung awit nu ngurus manehna kadua adina, disambat dipeudeuh lir ka anakna pituin. Ayeuna peuting ieu datang mangsa pikeun mulang tarima teh males kahadean deungeun nu kacida beratna. Kumaha Cep Inu? Mangga tante. Inu digabrug aya cipanon nu nyangkrung dina juru-juru panonna. Teu lilanget celak hiji-hiji. Jik atuh kasep, pokna dareuda. Inu balik deui hatena barontak hayang nolak ieu pamenta. Tapi kapan baretoge indung awit teh nepi ka bebeakan ngajual perhiasanana keur nebus indungna ti rumah sakit. Panto kamar dibuka lalaunan, hordengna nuruban sirah Inu disingraikeun ku leungeun kencana. Sleksek sengit buah ngora pacampur jeung sengit parfum. Awit ngalieuk, hate Inu nyeblak. Awak koneng dituruban daster nilon kayas ipis. Buk nangarumbai panjang galing muntang. Pakaian panganten lalaki ngentep di tunjangeunana. Naha muli deui? Pokna. Rei getih Inu asa naik kana sirahna. Rasa harga dirina asa dibabetkeun, asa dicacampah.
Awit ditetep antara we nyapek buah ngora. Disangka ku awit Kang Inu katari ku awit. Ye disatang karaking jagat teh teu sadaya pameget kabita ku kaendahan lahiriah hiji istri. Disangka ku awit Kang Inu kataji ku awit. Najan awit geulis keur Kang Inu mah teu beda ti runtah. Kang Inu awit ngorejat lempang ngadeukeutan Inu gap nyekel kana tak-tak Inu geuwat dikepeskeun. Kang Inu moal ngagegeuleuh jabang bayi suci nu aya dina kandungan awit. Sina mekar, sina jadi budak anu puguh hiji bapakna. Da awit mah, da teu kebat. Awit teu perlu sombong. Awit ulah nyangka Kang Inu daek dikieuan teh pedah kabita ku harta banda sepuh awit. Najan Kang Inu sakieu kaayaan, kulawarga Kang Inu teu boga jiwa baramaen. Kang Inu, nah tuh Kang Inu teh make kersa nikah ka awit. Setengah ngebebeutkeun maneh awit diuk. Awakna ngampul sagedeung terus nyod-nyodan teu lila eureun. Beungeutna ditungkup ku dua leungeunna. Lantaran indung awit cerik-cerik minta tulung ka emak. Nah tuh Kang Inu make kersa. Cek Kang Inu lantaran Kang Inu ngarasa kehutangan budi. Kahayang Kang Inu mah awit ngarti ulah ngahina. Saha nu ngahina Kang Inu? Ari bieu. Nah nyarios naon kitu awit teh? Inu ngajengket lempang ngajugjug lebah jandela. Brai mukakeun jandela hiji karasa hawati is nyecep. Disangka ku awit Kang Inu ka dieu teh hayang Kang Inu. Awit teu kadenge nyuara. Mamah awit tuang ibu nu mamaksa Kang Inu lebet di ka kamar ieu teh. Ulah dikira ari jelema malarat kawas Kang Inu teu bogaeun harga diri. Kang Inu paralun upami awit ngahina ka Kang Inu. Maksad awit mah nah Kang Inu nganggo ka dieu, nganggo kersa lebet ka kamar ieu. Kapan Kang Inu teh ngewa ka awit kitu. Inu teu nembalan, ret kana kursi, luhurna aya kado 3 bungkus. Hiji-hiji diturunkeun ka handap, geek diuk di dinya. Kada kodo kana sakuna. Kakara inget ti tadi teu udud. Ti pukul 5 sore tepi ka pukul 8 peuting diuk. Sakapeung nangtung dan narima panyalam semah. Bade nyesep, cek awit sigarek ngojengkang. Henteu, tembal Inu sugal. Taya hak pikeun itah, manehna lain pamajikan aing. Kawin soteh proforma wungkul. Bisi masyarakat nangenan yen awit teh kakandungan teu bapaan. Kang Inu hapunten we atuh awit. Engke awit nyarios ka Cemila, bilih. Teu perlu, cek Inu. Awit ngajengjen. Sok geura kulem ulah nyarios wae, cek Inu deui. Jung manehna nangtung. Katenjo awit teh nurut, ngagoler nuruban maneh ku simbut. Dedeuh nasib wanita gerentesna. Nu awong-awongan nyebutkeun emansipasi, nu awong-awongan nyebutkeun geus sarua hak jeung lalaki dina sagala widang. Lebah dieuna mah angger keneh jati cocokan pikeun dibobodo lalaki. Emansipasi nu majar nyakup sagala widang, saanyana samar-samar keneh pikeun maranehna. Maranehna moal bisa ngalepaskeun nalurina sebagai hiji umat nu dingaranan wanita, bongan ditakdirkeun leuwih hengker ti lalaki. Sanajan loba nu geus tandang makalangan, loba keneh nu daek jadi papaes, jadi cocokan, jadi tipueun lalaki. Awit katenjo ngulisik. Inu geuwat meceun beungeut, paneuteupna nganclong ka jauhna. Ka langit nu merdong hideung, kana bentang nu celak-celak aranggang, sakapeung angin leutik ngulintkeun buuk hareupna. Ret kana beker leutik luhureun toilet, geus pukul 12. Inu cengkat lelaunan, teu hade angin peuting keur nu kakandungan. Lelaunan manehna lempang, kareret nu keur sare bangun sadrah, bangun pasrah. Leungeunna numpang dina beuteungna nu geus rada beucitreg. Asa teu wasaeun Inu kudu cicing di kamar eta, komo make kudu saresa enggon mah, da manehna teh manusia biasa. Manehna embung ngahianat mila, lantaran cek indungna, hormat ku ujang sakabeh awewe seperti ujang ngahormat emak. Dedeuh meureun mila mun teu buru-buru di teang, mun teu buru-buru di bejaan. Manehna kaluar, geek diuk dina kursi panjang. Si imah geus simpe, geus taya nu hudang saurang-urang acan. Tinggal Inu nu diuk sidak bari peureum.
Cak baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Sanggeus Halimun Peurai bagian kahiji karya Aam Amelia. Insyaallah urang bari patpang deui dina bagian kadua. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Darmi Harja pamit. Permios.